Jumat Kliwon. Bage acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Ngaran kuring Uren, tapi urang lembur mah nyarebutna teh Wa Uren. Ari kebiasaan kuring beda tinu sejen. Kuring sok resep ngalalana. Jigana sapulo Jawa mah kabehanana geus kaaprak, geus katincak, malah di Pulau Sumatera oge aya kena 5 tahunna. Kitu jeung kitu pagawean kuring anu resep aprak-aprakan. Tina pangalaman anu sakitu lilana aya hiji pangalaman anu masih keneh nyantel dina hate, jeung moal leungit nepi ka iraha oge. Eta kajadian teh
waktu keur ngalalana di daerah Gunung Halung. Ari pangaresep kuring beda tinu sejen. Kuring resep kana orai jeung kana manuk. Tapi ari kana manuk mah tepati resep teuing. Anu paling resep pisan mah nyaeta kana orai. Teuing kumaha dalam meninggali orai sok ngarui jika ningali kadahareun anu ngeunah. Mun ningali orai teh sok dirojoy we hayang newak, hayang ngusapan, tapi lain rek dipergasa atawa dipaehan. Malah lamun oraina gede mah sok hayang mawa ka imah rek dikukut. Komo paling resep upama geus manggihan orai kobra. Kacida pisan bungahna. Sok sanajan cek batur mah eta orai kobra teh orai anu kacida ngabahayakeunana. Sabab sok nyebrotkeun peurah tina sungutna. Upama eta peurahna keuna kana panon, sok matak jadi lolong. Upama macok kana awak, tangtuna bakal jadi geuneuk. Malah upama teu gancang dibawa ke dokter mah dina waktu sababaraha menit oge bisa ngabalukarkeun tiwas. Ieu carita anu kaalaman ku kuring waktu di Gunung Halu. Harita teh poe Jumaah. Babaturan kuring ngaranna si Oding. Ari karesepna si Oding mah kana ngalamanuk. Harita si Oding ngajak ka kuring ngalamanuk ka Curug Buana. Ari eta Curug Buana ti lembur kuring mah bisa disebutkeun jauh. Ayo Ren, urang ngalamanuk ka Curug Buana. Cenah cek batur mah di Curug Buana sok aya manuk anis batu. Rorea mading. Komo ayeuna poe Jumaah. Poe Jumaah mah kuring ge tara init-initan. Ye. Justru cek babaturan kuring. Eta manuk teh kaluarna poe Jumaah cenah. Urang mah penasaran euy kana eta beja teh. Kulantaran kuring diajak ku sobat, nya akhir nama kuring eleh geleng, teu bisa nolak. Kuring jeung si Oding indit di imah teh tas Jumaahan. Lumayan jauh ti imah kuring ka Curug Buana teh. Jaba kudu turun gunung jeung unggah gunung. Eta curug teh cenah cek beja mah angker keneh. Tara kasaba ku jelema. Harita teh geus rek deukeut ka eta curug. Kuring papanggih jeung aki-aki anu geus kolot pisan. Da eta we kulitna oge geus karijut lalepet. Manehna nanya ka kuring duaan, Ya, reka manana wayah kieu? "Reka Curug Buana ki." Dijawab kitu teh
Si Aki terus malik mapatahan ka kuring. Deng, ade upama di Curug Buana ulah sok ngomong somprak. Yang ulah barang bawa barang anu aya di ditu. Itu cenah amanatna si Aki teh. Eta carita si Aki ku kuring dinyakeun. Bener we, sakumaha anu disebutkeun ku batur, eta tempat teh kacida geumanana. Tatangkalan rajek di sapanjang sisi susukan, berijeng geus jaranggotan deui. Paselang tangkal awi anu geus pajejeut. Saterusna kuring nuluykeun lalampahan. Nya akhir nama anjog we kepala bah Curug Buana. Ari si Oding mah panona teh culang cileung we. Nyidik-nyidik sugan aya manuk anis anu keur nginum di handapeun curug. Tapi ari kuring mah make jeung Jorojoy hayang naik ka luhureun curug sagala. Anu saterusna kuring pamitan ke babaturan. Ding, kuring rek naik ka luhur ah. Sugan we aya manuk. Nya juga tuh, keun urang mah rek di dieu we. Kamu rek balik kuring tungguannya. Heuh. Tidinya mah tuluy kuring kukurusukan naik ka luhureun eta curug. Sanggeus nepi ka luhur aya tempat anu rada nyangkredong. Didinya aya padataran dina luhureun batu. Menepi kabetahan pisan eta tempat. Di eta tempat ngeplak liput hejo siga amparan Alketip. Eta tempat kacida laleningna. Ari di sisi nama nyabarala ku kalakai garing. Kuring ngerasa aneh. Di eta tempat anu lalening teh aya iteuk nancelep. Kuring sempat magerentes tina jero hate. Nah ari ieu iteuk saha? Mani alus-alus teuing. Dina palebah panyekelna diukir mangrupakeun hulu orai kobra. Bawang tong kitu ieu iteuk teh. Tapi inget deh kacaritaan si Aki tadi. Pamikir teh bisa jadi mata. Mending tina tong dibawa. Kulantaran geus rada burit harita teh. Eta iteuk teh ku kuring teu dipalire. Da hayang geura balik bisi ditinggalkeun ku si Oding. Kuring turun seseleket bari nyeklan akar anu ngararambai tina tangkal kai. Jog anjog ke tempat anu tadi. Kuring gogorowokan ka si Oding. Ding, Oding, mana di mana? Sababaraha kali kuring gogorowokan nyalukan si Oding. Bari jeung tepuk ku dedengean. Saur jeung salah cai curug. Ding, Oding, mana di mana? Ren, urang mah di dieu. Alhamdulillah. Si Oding aya keneh teu ninggalkeun. Tidinya mah kulantaran kaayaan geus reup-reupan. Kuring duaan. Akhirna mah mutuskeun rek balik.
Sanajan teu bebenangan manuk oge. Sanggeus nepi ka imah, peutingna kuring jadi kapikiran wae. Nya timbul kapanasaran, hayang gara ngajugjug deui ka eta curug. Kuring kabayangkeun wae, naha di luhureun eta curug bet aya iteuk nancelep sagala. Eta iteuk niku alus pikaresepeun. Iteuk nu sahanya? Isukan marek ngajak dahuan, rek diajak ka curug buana. Dadahuan masuk resep bebedil, rek dibejakeun we yen di curug buana loba manuk wali. Harita kene kuring init ka imah dahuan, yen di curug buana loba manuk wali. Atuh pupuh we di bejaan itu teh dahuan sumanget pisan. Da manehna mah resep pisan kana bebedil. Cenah marek ngajak babaturana bari sakalian mawa mobil. Singket carita, isukna bener we mawa babaturanana. Jeung katinggalina manis semangat pisan. Ayeuna mah indit ka curug buana teh jadi tiluan. Jaba mawa mobil deui. Sanggeus nepi ka palebah warung, kuring sabatur-batur eureun bari rek nitipkeun mobil. Nya sanggeus nitipkeun mobil mah, kuring laleumpang ka tempat anu dituju. Mungguh jalana rarumpil jeung rarembet ku tetangkalan. Lumayan lila nepi ka tempat anu dituju teh. Tapi awahing ku semangat mah teu terasa. Nyaho-nyaho geus anjog we ka curug buana teh. Alhamdulillah geuning ayeuna mah urang teh geus nepi. Ren, di mana manuk balik teh? Tuh, dina tangkal itu. Nah, ari maneh kawas orang kota wae teu bisa ngabedakeun mana manuk walik mana kalong. Nu kitu mah kalong atuh lain manuk walik. Balik maneh maren ah. Dahuan kukulutus lantaran asa dilejokeun ku kuring. Nya akhirna mah maranehna teh mutuskeun rek baralik. Barang rek balik. Ren, itu aya orang euy. Mana di mana? Itu tuh. Ngalewat palapa batu anu ngajetul. Dahuan ningali orai lumayan rada gede. Tuluy eta orai teh di deketan, diintip. Mimiti mah ditewak buntutna. Tuluy dibedol. Sanggeus kitu, akara ka tembong sirahna ulah elol. Nyawe orai kobra lumayan gede. Kulantaran geus biasa nawak orai. Kuring mah teu hese. Anu saterusna mah eta orai teh ditewak. Ren, ulah dibawa balik orai teh. Alusna mah lepaskeun deui. Pan teu mawa karung-karung acan keur wadahna. Lah, di bawahna marek dibelitkeun we kana beuteung. Da moal naon sugan? Yang resep di ieu mah euy. Lumayan gede, keur kukuteun. Nya, kada atuh orangna ceklannya. Engke bisi dina mobil kabur. Moal atuh.
Keun we teu da dicekelan ku urang. Kulantaran waktu geus maju ka burit. Nya akhirna mah kuring sabatur-batur mutuskeun baralik. Sanggeus nepi ka tempat mobil parkir, kuring sabatur-batur arasup kana mobil. Ari kuring mah sorangan cicing dina jok tengah. Ari dahuan jeung babaturan mah ngarendeng duaan dina jok hareup. Dadaku nama sieun ku eta oray cenah. Waktu keur di tengah perjalanan karasa kana beuteung asa aya anu tiis. Barang ku kuring direret, nah ieu dina kaos pareureum kieu siga getih. Kuring teu karasa jigana eta oray teh macok leungeun kuring. Waktu dipake ngeukepan eta oray. Aya naon, Ren? Ieu oray sigana macok da baju kaos urang beureum ku getih. Alah, kumaha atuh, Ren? Ubaran heula tuh. Engke we diubarana lamun geus nepi ka imah sugan moalna naon? Nyari orang mah ngapejaan we. Bisa diubaran heula tuh. Atawa rek dibeungkeut heula leungeunna. Eta meh peurahna teu nyaliara. Moalna naon? Ngan mobilna raya digasnya supaya gancang tepi. Tapi kulantaran kaayaan geus burit, puskesmas ge geus tutup. Pun kitu deui dokter. Nya peutingna ku kuring karasa leuwih nyeri, malah nyaliara saawak-awak. Oray mah ku kuring dititipkeun ka dahuan supaya dirawatan. Kade ieu oray ulah dipaehannya. Nya peutingna dahuan ngabejaan ustad sugana bisa ngubaran. Teu lila ustad datang da tepati jauh imahna oge. Duh, karunya teuing meni geus keureuneuk kieu. Nah, terus sanes dicana ke rumah sakit ieu teh. Eta bungeun. Nyawayahna we atuh tarungguan sabeting ieu mah nya. Oma ulah ditinggalkeun. Tas ngobrol ka ditu ka dieu mah terus we eta ustad teh pamitan. Esukna kuring ngadenge cenah aya oge jalma anu bisa nya antugna ku kuring diondang. Tapi tetep jawabanna teh kitu-kitu keneh. Nyaeta nyebutkeun tarungguan kuring ulah ditinggalkeun. Dina poe kadua cenah kuring teh les teu inget di bumi alam. Harita basa kuring teu inget. Rarasaan kuring dibawa ku makhluk anu jangkung gede. Cenah kuring terek dibawa ke kerajaan. Sanggeus nepi ka hiji kerajaan, kuring dijagrakeun ka hiji raja.
harita kuring didinya dicarekan ku raja. Cenah yen kuring teh geus mergasa rahayatna anu teu tuah jeung teu dosa. Akhirna mah kuring parearea omong jeung eta raja lantaran kuring teu rumasa maehan. Nya ari mane ke rumah sama naon malah ayeuna ku kaula rek bere hiji mah dina tilu jimat ieu baik ku maneh pilih. Kuring mau narima eta jimat. Kuring ayeuna mah hayang geura balik ka imah. Eta jimat mah ku kuring dititipkeun we heula moal dibawa ayeuna. Akhirna kuring dijajabkeun deui ku jalma anu jangkung gede teh. Sanggeus tepi kuring ngarasa heran. Di jero imah teh keur ngarariung jeung cirikan anu keur ngajelepeng ditutupan ku samping kepat. Kuring rada bingung nasaha atuh anu keur diceung-ceurikan bari jeung ngajelepeng tur ditutupan ku samping kepat. Barang geus ngadadeukeun kuring kacida kagetna sing horeng anu keur diceung-ceurikan bari jeung ngajelepeng ditutupan ku samping kepat teh kuring. Sigana harita mah kuring geus dianggap eueuh. Dumadak loba jalma anu ngarariung bari jeung cirikan ka kuring. Sajroning keur aya dina kaayaan bingung. Teu karasa kuring dijongklokeun ku jelema anu jangkung gede teh. Sing horeng meureun lelembutan kuring diasupkeun deui kana raga kuring. Atuh teu lila ti harita tidinya kuring ngorejat samping kepat anu nuruban ku kuring disingkahkeun. Puguh we atuh jalma anu ngarariung teh jadi karageteun ningali kuring hudang deui. Nya antugna ku kuring diterangkeun sakabehna. Anu isukna kuring dibawa ke rumah sakit. Cek hasil pemeriksaan ramo kuring kudu diamputasi lantaran ieu geus buruk. Racunna bisi nyaliara. Kuring nurut kana saran dokter. Harita kuring meunang 3 poe cicing di rumah sakit. Sanggeus ngarasa cager mah kuring ka dokter minta balik. Kiwari ramo leungeun kuring anu katuhu kari opat kusabab diamputasi alatan pangalaman dipacok orai kobra. Tapi tetep we kuring teu kapok
nepi ka ayeuna upama ningali oray teh sok ngaruy hayang newak. Awit pangajulabuan sorga gede yang bermega paremos kepaya lepat saeuti diri abdi agama. Satadina kuring jeung anu jadi kolot teh cicing di buah batu nyapas nama di daerah lieu geus moal bireuk deui balaria ge geus pada apal ka daerah lieu mah kusabab harita kaayaan kolot kuring ekonomina keur kurang nya imah anu di lieu teh dijual. Kolot kuring sanggeus ngajual imah anu aya di lieu nya meuli imah di daerah Cicalengka. Ari imah anu di Cicalengka teh anu kakarek dipindahan ku kuring jeung kolot masih keneh imah panggung. Harita memang can aya modal keur ngabangun imah tembok. Ari tanah anu ditempatan satadina mah disatukangeuna sawah anu kacidalegana. Ngan harita
basa kukuring di tempatan masih kene aya sawah jeung di pipir imah teh masih harieum ku tatangkalan. Lamun ayeuna mah eta pasawahan teh geus robah jadi bangunan pabrik tekstil. Sapindah ka Cicalengka kuring ngabetah-betahkeun maneh. Da geuning lamun segloba didenge mah omongan tetangga teh matak pika nyerieun. Malah aya salah saurang tatangga anu nepikeun ka ngomong, Ari Sugan teh anu pindah ti Bandung teh jalma beunghar, tapi na geuning sangsara leuwih ti urang. Kolot kuring oge tepati malire kana caritaan ti tetangga sarupa kitu. Anu penting nama sok sanajan imah panggung oge aya tempat anu bisa dipake panyicingan. Kuring cicing di Cicalengka di daerah Randu Kurung. Kuring harita di imah teh ngan ukur opatan. Bapa, indung, adik jeung kuring. Ngan kadang kuring aya di imah teh ngan ukur tiluan. Lantaran bapa digawe di Bandung, balikna saminggu sakali. Bapak kuring pareng keur digawe kana rajutan ngadunungan ka batur. Bapak kuring balik saminggu sakali teh hitung-hitung ngirit ongkos. Nu karasa ku kuring harita kaayaan anu jadi kolot keur kacida uritna. Kacida susahna malah sakapeung mah pernah kuring ngabebenjokeun adi anu hayang jajan puguh nu jadi kolot keur teu boga duit. Adik kuring di ais dibebenjokeun tepikeun ka sarena. Harita kuring oge asup ka kamar maksud rek nyarekeun anu jadi adi. Geus aya di jero kamar kuring ninggali kana kasur. Barang kuring ninggali kana kasur kuring langsung ngagorowok. Sabab dina kasur kuring ninggali aya hileud hideung anu ngajepat kacida gedena. Nu matak manehna ka kuring. Basa indung kuring nyamperkeun ka kuring anu gogorowokan minta tulung. Eta hileud hideung anu katingali ku kuring ngajepat dina kasur teh bet jadi leungit. Padahal jelas katingali ku kuring malah katingali uyek-uyekanana. Atuh kejelas teh nanaon mah kuring oge tuluy nyarikeun anu jadi adi. Sanggeus kuring manggihan kaanehan ningali aya hileud hideung dina kasur nya isukna indung kuring manggihan aya 2 oray. Malah eta oray teh huluna calalegeg ka indung kuring. Siga teu panuju aya indung kuring di dinya teh. Ti mimiti kuring jeung anu jadi kolot cicing di imah eta mineng ngalaman kajadian-kajadian anu aneh anu teu matak kaharti ku akal. Ninggang sababaraha minggu kuring ngerasa regreg sabab aya aki jeung nini kuring anu ngadon milu cicing di imah. Nya nini jeung anu jadi indung di imah teh ngadon nyieun warung.
Maksudnya karena nama penghasilan. Ngawarung dagang kadaharan anu teu ngaluarkeun modal gede. Rada lumayan we ari geus aya warung mah. Hasilna aya tambah ke kebutuhan hirup. Hiji mangsa kejadian aneh anu kaalamanku anu jadi Aki kuring tengah aja manggihan kuya. Sok padahal kuring oge ngerasa aneh ku ayana eta bulus teh. Nu jadi anehna basa bulus diwadahan kana ember anu maksud narik diingu. Satu isukna eta bulus teh geus eueuh tina ember. Bulus ngaleungit berita apa ka mana leupasna. Rupa-rupa kejadian aneh anu kaalaman harita. Kusabab aya wae kejadian anu teu kaharti ku akal. Nya akhirna bapak kuring tatanya ka anu bisa. Bapak kuring meunang katerangan. Cek anu bisa lamun hayang nyaho naon pangna sok aya kejadian aneh di imah. Bapak kuring kudu nyarean warung sorangan. Tah didinya bapak bakal manggihan keterangan ngeunaan eta tempat. Bapak kuring oge ngagugu kana parentah ti anu bisa teh. Dina hiji peuting bapak kuring ngadon ngahaja nyarean warung sesoranganan. Mimiti mah di eta warung anu disarean ku bapak teh taya kejadian anu kawilang aneh. Kaayaan biasa wae saperti peuting sasarina. Geus nincak jam 12 peuting. Basa bapak rek beureum pisan, karek salenyapan. Bapak kuring ngorejat. Sabab warung teh kerasa ingeung. Siga aya nu ngoyakeun. Aya kejadian sarupa kitu teh mimiti nama panyangka bapak teh aya lini. Nganaha atuh. Inggeungna eta warung teh beut karasa lila. Keur bapak ngahulang kana eta kejadian, bapak kuring jadi ngarenjag. Sabab bapak kuring ninggali di hareupeun aya suku anu kacida gedena. Eta sukuna teh pinuh ku bulu. Bapak nganukur bisa ninggali sukuna hungkul. Da puguh awakna mah jujul kaluar. Jeung anu jadi aneh, jujulna eta makhluk teh bet bisa nembus ngaliwatan tiung warung. Cacak mah nu katinggali ngan ukur dua sukuna, awak bapak jadi ngeleper sabab ngarasa sieun. Keur kitu teh kadenge asa aya sora anu seuring ngagak-gak. Sorana handaruan. Mata kukurayeun bulu punuk. Oh, gena-gena aya dieu tempat sia. Ayo, kaitu nyingkah. Tong aya di dieu, sabab ieu mah tempat kami. Maneh geus kumaha wani nyicing tempat kami. Punten pisan anu ngagegeh ieu tempat. Abdi sanes bade ngaganggu. Punten pisan sakali deui bilih ngaraos ka giridik ku abdi sakaluarga. Sanggeus ngomong kitu, harita keneh bapak kuring terus ngadoa.
Maksud supaya dijauhkan tina gangguan jin setan jeung siluman anu marakayangan. Geus bapak kuring ngadoa mah eta makhluk anu jangkung badag teh lalaunan ngiles. Sarta saterusna teu katingali deui ku bapak kuring. Leungitna eta makhluk dituturkeun ku sora seuri anu handaruan. Ku leungitna eta makhluk bapak kuring can ngarasa tenang. Sabab warung teh karasa jadi ingeung deui siga tadi. Can oge kasieun ngurangan. Di hareupeun bapak kuring ujug-ujug aya saurang awewe. Buukna eta awewe teh ngarumbai panjang. Han basa ditelak-telak kok anu jadi bapak. Nah eta awewe teh ngan sirahna hungkul. Ari sirahna jelema tapi awakna orai. Bari jeung awakna anu sakitu badagna. Panuna eta makhluk molotot ka bapak kuring. Melong bangun siga nu amek. Geus kitu eta makhluk aneh teh ngomong ka bapak kuring anu keur ngarasakeun kasieun anu kacida rongkahna. Kunaon maneh kumawani aya di tempat ieu. Ieu tempat teh kawangku kerajaan kami. Maneh geus kumawani cicing di tempat kami. Bari saya kasompanan sia. Tepisan-pisan sim abdi niat gaganggu ka nyai. Pilih nyai ngaraos kaganggu ku keluarga abdi. Muga kersa ngapuntenkeun ka abdi sadaya. Sok sia diizinan cicing di dieu. Oma ulah ngaganggu ka rakyat kami. Sanggeus eta makhluk anu sirahna awewe sarta awakna orai teh ngaleor ka luhur suhuna. Geus kitu mah teu katingali deui ngilesna tina paninggali nu jadi bapak kuring. Sanggeus anu jadi bapak ngalaman didatangan ku anu ngageugeuh di eta tempat. Bapak kuring oge ngadatangan kolot anu bisa. Di harita bapak kuring ngayakeun ruatan di eta tempat. Maksud supaya dijauhkeun tina gangguan makhluk gaib anu aya di eta tempat. Sanggeus diayakeun ruatan sarupa kitu mah nya makhluk gaib oge kajadian-kajadian anu aneh nu sok aya di imah eta teh jadi eueuh. Malah tepi ka kiwari kuring jeung anu jadi kolot jadi betah di eta imah. Kuring oge meunang katerangan ti anu ngajual eta imah. Sing horeng pangna imah eta dijual teh nya anu boga imah tadina sok loba diganggu ku makhluk atawa kejadian anu aneh saperti nu kaalaman ku kuring jeung anu jadi bapak.
ayah geningan. Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kita pamit lah kita uyalah ke tempat anu jauh cu. Urang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu. Malam Jumaah payun urang teh sarangan deui.